Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aduh, ada ngap kita buka teh dah. Kemerkaan juga nih. Aduh, lupa giliran jadi imam apa? Jadi naon ayeuna teh? Lupa jadi Bilal. Sekarang tuh terus marangkat taraweh. Ada tinggal. Angkat dong dah. Lulus aja teh. Aku nih kedengan heula gitu lah. Aduh, ya lebar ya bonteng ngerak bumading. Ini geus beak cendol, beak sakoteng. Wah, muncrat. Wah, belel. Ada apa? Boleh. Daripada bubadir. Ini ya kanan. Pahit ya mah. Bukan cikina pahit. Ku ada apa tuh ya teh dah. Ya kurang sehat teh. Ada ngapoe. Belum. Betul marangkat dewa itu. Kedengan heula sugan Boy. Aduh. Aduh. Alah. Buset si Tumin kaseubehan malah kamor lain taraweh mah katehak sugan. Min, udang hayu hong taraweh kalah molor gengan. Dengan ampun ding. Hei, udang gengan. Oh. Geus buka can? Geus Isa. Aduh. Dina taraweh. Heeh. Samsukan dah. Geus buka geus? Can. Aduh. Teu puasa tuh kan. Biraku itu biar kuat gararing itu. Mah gararing lain puasa meureun nyengir wae min geuningan seger ketempon age. Biraku betul tamat nepi ka burit. Biar gararing. Nya kumahnya tadi puasa buka burit. Geus ai mau tarawih mah aing mangateulah aing ngasaan coba ya bangun ngeunah gini ya. Ayo teulah ke nyusul. Ayo. Ngasaan teh eta mah si madu di bawah nya. Geus ayo tungguan gitu lama ka ajan yang datang mah. Kayak itu. Set, ya cuaca ku panas-panas teh aing ampun aing puasa karek babaraha poe geus panas aing. Eungap deui coba tingadangan ujak bonteng suri bombong boga sorangan udah boga sorangan teh buat nyeun geus daek-daek nih haji aing itu dibeakeun pan nya ku aing teh. Eungap aing can aing kumaha eta ieu beujeus tarawehan ajan deh. Aduh ampun tingan. Aduh ngoler salah sugan kamarana dia eta budak ngoraweh kiwat barber ampun aing batu tarawehan aing baheula da atas salat subuh teh sahur leumpang ka sawah nungguan brai beurang ayeuna mah budak ayeuna mah hudang tang hari beungeul kara-kara hudang ampun aing Ari kitu teh mah da nuturkeun zaman meureunnan miki zaman kali teh miki kumaha meureunnan nemponna ge
Sing karade we budak Marah motor teh sing lalaunan. Udah yang ngomong-ngomong geus mejana. Tarawe tapi beuteung ngapkeun aduh. Aduh, kumaha tuh ieu teh sebagian imam mana. Si Tumin apa bilang lain teh duh aing diledek si Tumin asa nama ya. Duh, telat ya. Aing mangga telat tuh ngara ya. Lau. Ini petasan heula. Lau. Lau santer petasan nama hiji deui santer nang moe ieu Alau, medus sugan. Santer dah aturan teh medus. Santer. Raruas eta mah hiji deui atuh. Alau Geus bigaran pring sia aing. Buah geus maju tarawih harapan aing imam lagi ayeuna mah giliran lagi. Sorak bangkong yang ngegandeng di empang eta. Tinggal di sana we. Buset teh nya. Si Kanil mah aduh aing ngadek tarawehan ngalah nyeunetan petasan. Ketika laka ngaganggu ieu teh. Ngaganggu umum Nil sia mah. Lain hayuh ieu ti heula. Aing Nil. Alau beje sugan ieu mah petasan teh Beje ieu Ih, sia nya keur naon? Petasan. Ayo sia nyeunetan petasannya. Heeh. Si Kanil masih aing yo. Ai petasan salah. Ulah batur geus tarawehan ulah nyeunetan petasan. Heh, mun apa ka dieu di petasan ka dieu kan? Mana petasana? Ieu. Hayangnya. Hayang dilarang petasan teh. Batur tarawehan ngalah nyeunetan petasan. Yo. Nu meuli ti mana ieu? Ti Maawal. Eta. Heeh. Santer teh. Petasan cabe ieu mah. Petasan cabe. Nu cap kuda eueuh. Oh, ayeuna petasan cabe. Geus kan minta meuli petasan pasar ganti. Waluhur. Anu ngablesur. Heeh, jeung petasan tangtang angin nya. Alau tangtang angin kue. Kau haji menta. Kue anu tilu teh ya. Anu segitilu. Jeung petasan cabe. Heeh. Anu kata wae mah korekna. Korekna. Ya. Anu teh awas tah. Mang sieu teu. Santer awas. Nang moe ieu. Heeh. Sieu mah. Lepaskeun. Tadi tu. Ka dieu. Tuh. Masih gede. Meje sia mah. Laku Mah meje meureunna. Santer. Tadi nang mana emang? Heeh. Geningang santer. Heeh. Nipu eta mah. Taralus euy. Heeh. Urang hiji deui nya. Haji mangkat can tarawehan. Haji pandet jadi ieu naon imam mah ti heula. Imam jadi imam. Ti heula apa pandeuri imam? Ti heula. Heeh. Ari ti heula pandeuri sia mah kedeung. Cicing ulah. Santer. Sok lepaskeun. Cicing. Mana? Meje imah. Mana? Wih, siapa? Berat. Boga dua Dua. Eta nu abi hiji. Aing ulah henteu suka meuli petasan pasar duh. Ieu petasan pasar mah di talian dinu kita. Heeh. Ngapu ngaluhur. Kalau haji minta. Oke, orang 2.000 minta 2.000. 2.000. Dia petasan pasar 1.000. Heeh. Nu cabe gopeun petasan cabe anu dipalastikan ke Melina. Heeh. Jeung petasan capuda nya. Capuda santer. Capudanan. Capuda nih. Tuh capuda zebra anu santer. Heeh, engke ameuli. Kalau haji minta. Astagfirullahaladzim, si Kanil si Imron pagawean teh kitu marulu batu tarawehan. Hayo nyungeunna petasan aing. Ini ampun aing batur engke petasan mah jak keur ai subuh, ai leumpang ka sawah. Hayo geus diseungetan wae kieu. Si Imron masa pamaon kok aing kudu di babetan ieu. Imron. Duh, aing kari dua nu sia loba keneh teu. Tah loba keneh. Wah, numpuran kadingelan Aya kana udah bisa kieu kedong. Ya, ke dieu maka di sini tanah orang bagi rata. Tah, kedengaran tah dua heulan.
Mang Imron 2. Kedeng tah nya. Tah cicing heula tah. Tah ieu nu aing. Tah ieu nu aing keneh. Tah ieu nu sia ye. Karena ieu tah ieu nu aing tah. Nah, ieu pan kari 2 deui ieu. Nah, ieu berarti anu aing tuh nya bagi rata nya. Alau Naon? geuning ieu nu aing. Eta loba sarua, hitung nah hitung. Tuh loba 1, 2, 3, 10, 20. Mang Imron timbang 5. Engke meuli deui ka haji menta duitna. Nya, menta deui sia duitna urang meuli petasan pasar alus. Ngapung atawa lamun embung ngapung urang diteuk-teuk etana. Naonna? Abeh budak-budak, urang cenah budak-budak haji. Iya pan petasan pasar mah aya nu kieu teta panjang. Gagang. Dipotong gagangna. Lamun aya haji seunut urang udah cenah budak-budak haji. Budak-budak eta mah. Duh, engke kos ieu meuli deui petasan kos ieu ge. Ieu nu aing, ieu 2. Loba eta ge yang 2 wae ieu Mang Imron ke Mang Imron pergi engke ngudangkeun saur abeh hararudang. Alau nu aing kabeh. Korekna teh boga lain. Aya. Oh eta korekna Mang Imron hiji tuh. Ngitungna nu aing kabeh. Sok naon teh beraku teh ya? Hah? 2. Ieu eta loba eta ge 2. Ya. Tah. Alus tuh, ieu ge 2 tuh. Aduh. Naon sih? Yo, tararawe mau sia kalah. Arek ieu ge kudung. Nyoro bener petasan ngaganggu batur rek sarolat. Ampun wajib. Atuh kudengalan wajib ieu teh karek jambara kudung. Nyeunut petasan nanti Bang hiji tadi nyeunut petasan lagi hiji. Ajan geudeung pan aing imam ayeuna masuk. Hei buru. Kudung mana teh lah. Kudung awas kamu marangkat sia. Heeh engke mangkat bener. Wajib ieu lah. Bulan puasa itu bulan suci Ramadan sia teh ulah dipake hareureuy sing baladna hirup teh. Heeh kadang mangkat tarawih aku teh tarawehan. Kamari urang jeung Mang Tumin ngarende nyanilnya. Mang Tumin mangkat. Bukan deui ku aing ge. Kadang hiji deui. Wah haji. Tuh, punya. Usut ngabur gue wah hajinya. Tapan sieun kapiheulaan meureunna jadi imam. Wah nyau nyau jadi imam nyau jadi naon manehna mah. Paling dicipak tukangna. Pang tukangna aing ngomong ka baturan jadi imam. Imam mangkat panduri pang tukangna manehna mah. Ya. Ini lah. Nih, ini mah urang tarawihna ulah ka dieu eta mah Pak Haji urang masjidna itu Nah itu mah rada gancang masjid itu mah. Tereh itu mah. Ayo. Di sini lah mah ya. Ulahnya nanti aja kerisukan. Lau. Buset Nil, Mang Tumin lagi ning batur tarawih manehna mah hees. Kasubuhan meureunnan. Buset mabok bonteng suri segala. Amerkaan ya teh. Buat hanya burung si Tumin lagi dengannya. Atuh buka mas eutik-eutiknya. Ieu mah mah digelak terus. Urang heurian yuk. Urang heurian. Ayo, urang gandeng. Ayo. Nah, tenang nih, kurang gerean. Ini lain ya. Buset, kalah kerek nih. Batu-batu geus barangkat tarawehan Tumin. Urang gerean nih. Kasubuhan bonteng curi meureun tah. Wah, gua ngimpi. Ngimpi jiga nama itu. Buset nih, urang gerean. Malah tibra di gerean. Heeh. Gebet. Batur mangkat tarawehan malah kieu nya. Heeh. Kurang teh urang udangkeun gerean. Makasih. Mang Tumin. Aduh, aing mah. Udang, urang tarawehan ayo. Geus Isa. Batur mangkat tarawehan geus Isa deui. Ayo. Kamana? Aduh, aing mah tarawehan. Mabok bonteng suri ayo. Ayo obat mangga rumah tadi. Buset, aing mah. Atuh lalauna mah ibu ka teh mun dikabekeun. Alau kalah heeh deui. Tumin tarawehan. Aya usah mobilin naon kalapa. Sarua jeung bude. Bude halus. Bude. Si Tumin pun meuningan ngalah ka kalapa.
bude disebutan. Aing Nyaho mabok bonteng suri suganan. kurang tinggalkan ini ya. Ayo ah. Moal tarawih si Tumin anu kitu. Moal kalah teu bener eta nahan ka bude-bude. Wah, si Tumin nyaho moal tarawih ieu. Diajakan taraweh malah bude-bude. Ngapa bude-bude Pak? Aing bude ah. Ini kayak di luar. Set, aing mending sepikir aing. Ini mamain buat ditaringgakeun pandeuri. Ampun aing kana ibadah jelema zaman ayeuna mun baraburu rek morok naon mun di imah teh. Teu cara aya lajun, can tepi kanggeusana saputing jeput. Terus can baralik ieu ampun aing zaman kiwari. Aing di sorangan aing wirid ti tadi. Ngomong geus arareuh. Aduh ampun Gusti paralut ah. Set, ini kelapa saya ini ngabubuk na iya. Buah kelapa aing situ min di alaan kau yang diborongkeun. Dibikin es kelapa. Burung-burung teh situ min aing kelapa teh sembilan wae. Batur engke tuh maka di alaan. Wah, ku aing teang, ku aing ka imana pojo. Eueuh ku aing kita jadi bilal aing ku tripu. Imam ongko bilal ongko. Pun sia min ku aing saya mah. Ayo Pak Haji galak ah. Ayo lompat ah. Hei, ngomong saya budak neta. Goblok teh nempu aing kos nempu. Naon kok lah. Bari irat lompat ampun aing ah. Aing ah. Waduh. Palingan eueuh jadi bila. Buset situmin wae ki molor kene wae ku aing diseret situmin. Aing imam kuatripu bilal ongko, imam ongko situmin. Palingan eueuh ka masjid jadi bila situmin aing ah. Ku aing dilewekan ku aing bonteng suri. Sia oblak seta otakku. Bonteng suri atakan eta. Ya meni ampun aing situmin nya. Kalau dilebok jeung cangkangna eta bonteng. Astagfirullah. Mahudang sia ha. Meni teman-teman kana molor teh. Bonteng suri ge dilana apa jeung cangkangna. Ada Ji. Jauh Ji. Harusnya punah sih Min. Anjir, lain tarawih ya Ji maka. Tempo ku sia jam maraha tarawih moal. Buset. Ini geus bojona sahur Ji. Sahur mata sia sok tempo nah jam modar papake wae. Kalau jam 8 aing gerak bak tarawih. Sia molor wae tadi goblok teuing. Lapun, jam mahal jam di Turki ya teh meulina oge tuh. Begitu make jam mahal, paling ge diloakan jam nage. Kamar kaan aing sia molor itu ieu ampun aing ha. Geuning heueuh modal cenah oge sih. Cek aing jam modal papake. Sia kamar kaan lain. Tuh iya aing mah kasebuhan doang Ji. 11-12 dongeng sama sopan ngimpi aing kamar kaan jeung kasebuhan nya eta takena tuh dulurna. Oh sih emang, nah gitu kan datang ada tarat mengundangkan ya, mama iya, waktu jadi bulan puasa air pakai molor lain pakai ibadah. Haji, paling kekuatan aja bara peuting saya atuh Ji. Lebih ke tanggal 8 oge paling oge isukan ngulicep sarua wae. Dapun sia aing ngomong teh. Era tuh aing kokopea goblok sia mah. Dek saha aing lamun teu tarawih, jadi imam. Ngandel ke sia mah dibang jadi bilal ge da kebluk molor ae. Geus nah tuh Ji. Batur geus teu ngalawan hantem di kekesek. Sewot aing udah aing sorangan imam ongko bilal ongko. Ieu aing nanya itu. Ka aing lain bisa dialaan. Dapon, itu musim garunduk ke dapon pada cai itu maka jalan ke. Ini ngaborong eta tisilikur. Wah, sama bohong kalau aing ah. Bumbung buka kalapa batur geus sarua. Barugon kalapa da eta mau kalapa bude ieu bude. Oh, belum sama budak-budak aing jadi hang seuri ngadenge bude. Kalapa aing lain sih bener eta. Wong dari jelas kalapa. Batur lain eta mah. Kalapa aing teh silikur. Eta menang 20 tanggal eta sakitu. Kalapa sia mah laleutik pun tuh gelade kos kitu ieu. Awas sia lamun ngabohong itu lamun kalapa aing ku aing sia dikebukan ge motor Indonesia ku aing. Endek samedin aing mun kalapa haji. Terus aing balik ah puting sia. Oh jore agar andeng. SD nguron oge ah. Ini datang batur muni. Ah.
Buset, si Tumin goblok-goblok tinggal molor di wae aing mah. Kamar kaan teh mending ampun si Tumin. Paeh barang dang dua ke kuai diseret kuai ngeunakeun. Yo Tumin seret latihan paeh kok di dieu nah itu tuh. Aing seret. Ye. Bukan gitu. Muni. Eta Ji, muni ka batu. Yang tadi tarawehan teh heureuy wae ih. Wae tarawehan tuh lah heureuy wae. Ai teu heureuy tunduh Mang Imron. Deket si jendolnya. Heureuy wae sama. Nil, Hah? itu Mang Tumin jeung Haji. Tah, Sugan balik tarawehan ucing-ucingan. heeh. Ulah ngiluan yuk. Aya. Hai deh, ucing lompat. Ngiluan Ji, Mang Tumin.